Aduh, ya. Wes murilit dewa ya Allah beteng. Aduh geus 17,5 ya tegas. Aduh beberapa kali ya KWC. Aduh, daripada sakit hati, sakit perut. Mending mending sakit nyambung sakit maing. Aduh. Sakit masa satu nu hayang aing. Aduh Gusti Nu Agung. Aduh, ngemplong asal geus dihitutkeun ge da sok ngemplong. Aduh, ya Allah. Anjir. Aduh, ya Allah, ngeunah ngemplong. Aduh. Berat we aduh. Diobat teh cager-cager aing mah aduh. Ram. Sia kenal Ram. Aduh, Aki jol datang dia tuker nyeri bareteung kieu teh lah. Aing mah mawa naon eta deui kabur ti imah mau naon eta teh. Wah, blok sia mah padu wae ka aing teh. Aduh, aing nyeri botong atuh. Aing nyeri botong. Sia kunaon Ram? Nyeri botong? Nyata colit udah temenna digigir. Emang kuduna di mana? Tukang. Ge, harus sugan. Ram, eta banget sia geuning tibalik. Banget mah teu tibalik. Naon? Awak nu tibalik mah. Eta naon ieu dia beuteung sia di dia. Tonggong ieu teh tonggong. Oh, na tonggongna budayutnya. Nih. Sia mah serius wae goblok. Nyeri botong atuh ki wing geus 17 kali, 17,5. Tong deket goblok muncrat. Sia mah muncratnya anan nama bieu mah. Ya tinggal gitu atuh nih. Nyeri botong rek naon ka dia atuh ah. Aing boga ubar jang sia Ram. Hah? Boga ubar jang sia. Duh. Ubar naon? Ya ubar geus diubar, geus loba aing geus ku oskamek, aing geus ku bodrek mek, aing geus ku naon deui aing mixamek, aing mending geus mak mek wae geus teu cager. Ya mana can nyobaan make menyan. Hah? Make menyan. Dikertuk? Heeh. Ngeunah teh teh. Pae. Goblok sugan. Ya, Ponaon si Aki? madu murni sialang. Hah? Madu murni sialang. Madu murni sialan. Sialang. Hah? Goblok cara kana bogana sia. Ada nu sialan mah Aki atuh. Oh, aing. Hah? Oh, sugan. Ieu mah ubar kitu ieu teh. Ubar. Cager ieu teh. Ya heueuh atuh. Kade Aki ka dieu teh sebenarnya mah hayang ngaracun. Heeh. Sok. Inum? Goblok. Bener ya, moal paeh. Moal. Lamun paeh urang moal bisa mere warisan ka Aki. Aya ge aing goblok mere warisan ka sia. Wah, edan sugan. Inum heula ya. Inum sok. Sia teh nanya heula eta manfaatna naon? Heuh, pan aing engke nanya nek diinum heula. Poho bising poho nya geus ngapalkeun. Iya nya, goblok ge. Aing dicarikan ke numpogana. Goblok iya maduna mah. Eta mah. Paehan atuh biorek eta teh eueuhan. Pas buru. Aing jadi hayang Rom. Aduh, ieu mah meni manis madu da ieu mah murni teh. Murni, mun teu murni duitna dibalikeun. Hah? Heeh. Mun teu murni, Duitna dibalikeun. tapi lamun cinta nu teu murni. Alah sia. Alah sia boy, aing mah. Goblok sia mah. Ih. Euy. Anjir. Mana asa jadi guru? Lain asa jadi guru ki. Naon? Anjir. Ngeunaheun kieu. Nya. Anjir. Asana teh agi saeutik. Aduh, ya Allah ngeunaheun ya Allah. Kana atuh agi asana saeutik. Aduh, cager ieu mah aduh. Da jagoan Rom. Hah? Asana. Oh, sok atuh. Pasti rek nurutan jogeda. Anyawan man. Ai. Tapi bae lah heuh. Jogeda atuh. Ngeunaheun anjir ki aduh. Enggak usah. Aduh, Enggak usah. Enggak salah tuh ah. Atuh ke sana atuh. Iya bener pisan ieu Loba tuh. Loba geuningan. Tah. Tembongan mereka kadeuleun ku si eta. Oh, bisa berapa hargana? Mana yang nyaho? Hah? Ah, sia mah yang nyaho wae. Ya pasti mahal yo. Murah. Seberapa? 70.000. Balik ki.
Aslina. Siapa tahu geninganan. Manya madu murni kieu samurah itu? Mama teuing atuh pokona mah. Keur usum kieu mah nya. Heeh. Ngadaharan madu sialang. Minuman meureun. Bisa dikunyah ban. Oh bisa? Yang botolna. Aslina urang mah ya. Ayo kan eueuh. Oh. Bener. Iya demi Aloki langsung. Aduh anjir. Tuh, aduh. Atuh goblok. Ayo Alah, kita aduh. kudu ngilu joget mah. Iya teh. Lu kue joget. Ngeunaheun sia Ki. Ieu bisa naon we ieu manfaatna ieu teh selain nyeri beuteung. Tengekeun geus ya. Naon? Tengekeun make irung. Manya make irung. Irung sia sarua leutik nasi gaceli. Make bujal. Bener. Bisa. Tengekeun. Naon? Kesrek ge bisa cager ku ieu. Kesrek? Kesrek geus ada rata teh ki ya. Model aki. Goblok sia nyawa eta. Aduh. Cager. Cager atuh. Diinum ieu na? Dibalurkeun. Cepel beneran. Apa dengeuna? Bener. Mas goblok karek hiji eta teh Kesrek. Kesrek. Terus Bu mun sirahna ieu botak. mun sirahna botak Bisa. diinum, Diusapkeun oge. diusapkeun oge. Jadi eta teh buukna. Jadi siga bulu jagong. Hah? Langsung aya warnaan gitu. Biasanya kan karek dua. Ya nu katilu. Tilu. Naon? Nyeri huntu. Nyeri huntu. Bisa. Cager. Cager atuh ge lasugan sia. Terus naon deui? Geus nyeri huntu teh. Nyeri beteng siga sia tadi. Bener langsung cager. Bener teh. Tuh kaopat hijina langsung kieu. Bener. Hebat, mantap, langsung cager. Pasnya. Langsung ieu mah langsung aya cinggiran. Jempol goblok. Tong kana leutik jempol aing sarua ka jeung cinggir. Terus naon deui? Iya. Mantap bisa ngisian. Ngisian Dompet nu ngajualna. dompet lo. Dagangna. Bisa beunghar. Wih, bener. Loba manfaatna kan. Ieu atuh eta kan eta teh anu sok aya baturan nu teu boga budak hese geuning. Eta bisa anu kitu. Bisa minum ieu, bisa boga budak? Bisa. Anu 10 tahun sudah kita berumah tangga. Kita tapi belum juga tak mendapatkan putra. Enggak satu goblok. Enggak gorowokan. Bener, coba aku inum. Tadi mana nunggu menang muka? Iya bisa. Aki lamun nginum ieu bakal kumaha? Ya bakal jag. Bakal jag. Bakal ieu jiwa muda. Langsung jadi teh. Mana lebih ya? Mana nya anu tadi teh? Tah ieu Ki ieu. Mun bukan hiji. Sok coba oge. Bener teu. Sok coba asaan ku Aki inum. Lah ame katempeun. Tah kitu. Alah anjir kuat dipirit gitu euy. Pandai. Murah tuh inum di sok loba action pisan aki teh. Madu sialang. Madu sialang. Aduh. Madu asli dari Jambi. Ya usai sur Marta. Sumatera. Sumatera heueuh. Sumatera. Sok atuh buru inum Ki, sok cobaan. Madu murni. Meni lila teh aing. Nginum buru. Bener. Sok. Asaan kos kumaha geura rasana? Encan goblok ngomong wae sok atuh. Mau sung tong deket-deket. Gembor aing. Sok, tenang teu. Geunah. Ngondak anu huntu. Anjay. Mantap. A few moments later. Anjir. Edas aki aing. Kuat demi Allah anjir, kuat ganteng kieu euy. Kuat anjir. Kuat jadi aduh. Kuat jadi jiga Kuat jadi jiga Bursli nu lagi kikituan teh geuning Ki. Edas kieu euy, bener-bener madu teh anjir. Ampun aing mah euy. Tosok putar-putar atuh nih, biar gantengnya kelihitin. Kelihatan. Oh iya kelihatan. Kuat jiga Bursli demi Allah si aing mah Ki. Bruce Lee dong, gagah kan? Ih, Aki ngomongnya jadi bedanya. Berasa muda kembali. Gara-gara madu ieu. Madu sialang. Ih, bener kieu aing mah percaya Ki amun kieu mah Ki. Percaya aing rek nginum pokona mah. Man hayang. Hayang atuh kayak urang ameh jiga Amanda Manopo. Nya Bruce Lee jeung Amanda Manopo atuh. Hanya pana Aki jeung Incu ho bener nya. Nya bener. Kurang salah. Ya salah da Aki mah emang sok salah wae sudah Masih sentak wae. Terus ka mana eta Aki ayeuna geus ganteng? Hah? Rek mangkat lagi merek ulin gaya, gagah. Mau mencari cewek? Bener. Ada kawin deui. Ulah atuh ai kawin deui mah. Oprek we cewek mah.
Oke. Nah, siap. Ya. Cing bener atuh balikan deui. Ya. Ya. Kisiarik ulin. Hajar atuh lagi. Wes salih ieu deui pasti. Bener atuh sekali we aing mah. Sekali we atuh Sekali. bener. Ah, geus ya. Mantap. Kirek, Rek, rek ka mana? rek. Aing rek ka mana? Hah? Aing rek ka mana? Aing pengen awewe. Oprek aja. Oke. Aing mah togel lah. Jor. Edan. Ki. Heh. Naon, Adieu Sete? heula atuh. Heeh. Manya aya anak muda make sarung kieu teu geunaheun. Emang ulah? Aya ngewa tuh mah nyari luhur geus Bruce Lee, handap jadi Bruce. Gagah apaan si Kiki oge? Ganti heula ganti calanana. Gara-gara madu sialang aing jadi poho. Biasa gagah teh Ya apa? eta mah aki we emang pikun ah. Kolot pan. Kanaon ge? Pancen anak muda. Kolot ki jiwana mah muda gara-gara eta pan. Weh, heueuh benernya. Geus ah. Heeh, kade tong poho eta ganti sarung. Dikiekeun gitu tah. Alus gitu, alus banyak aya anak muda make sarungna pink. Ye, maco atuh. Oh, maco? Maco. Nya geus atuh. Ka mana? Man mantong atuh lah nih aing mah mikurieuh aing boga aki teh. Geus salah. Heuh, Geus kan? geus. Geus ang. Geus. Dunia anjir madu teh euy. Bener-bener ieu mah kudu bebeja ieu mah ka bititi euy. Ah rek pamer aing ka bititi. Moal mampuheun meulina ge bititi mah anjir moal mampuheun atuh hargana tapi da murni sih. Jang naon atuh da biarpun harga mahal sedikit tapi kan kemampuan dan kesehatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia heeh. Duh aing arek mangkat mau ka bititi aing nek mawa dua. Ai dede. Ieu itek si Aki teu di dieu lah. Aing mah dasar rezeki randa soleh kos kieu. Ai dede. Aing boga madu murni sialang. Ai dede. Moal kabeuli teh ku kaum kawas bititi mah. Komo kosi lilis, aduh jauh. Manfaatna mun loba kieu ampun tingenan. Aing rek pamer ka bititi aing boga nu kieu. Dede. Ibi titi goreng. Hayang gelis. Assalamualaikum. Salam. Nih kunaon atuh ucang angge ai mulung muncang ka parang ge gogoku anjing gede ai gog cungung. Tong kitu aing teh kerja di ieu gusi nyari wae jeung beuteung mulus. Iya huntu nyari wae kunaon sih nya gugusina ampun. Jika Anda sakit huntu. Di atuh tulungan ibu. Hah? Tulungan. Ibi mah ai tempo gering, ngenta tulung ka uing. Tempo misalna aya nanaon, ngenta tulung ka uing, ai ka aing inget wae hutang. Obat ngenta atuh obat naon? Sagala diubaran teuikeun bae nu kitu mah ge cageurna ge ku modar. Pokok hayang hirup keneh atuh aing terong lah. Sik atuh tulungan buru aing teu boga duit. Ai hirup di bang ucang-ucang angge wae mending ngenta rekes we ka nu maha kawasan geussan kitu. Da teu dipunut-punut. Yang meureun teu ngajukeunlah proposal. Eueun ngajukeun. Aduh, aya atuh buru tulungan. Ya buntu geus sedot kana ucangan kada dapal suku kana sirah komo ampun tapi sahe tapi sadaan. Ieu. Ongko nu nyeri huntu. Mah nyan pikeun kan sesenudana mumuncangan, tuur ni aneh-aneh wae. Apa nih geus eta bangun kunaman meureuh tuh. Sedut kata sedut. Ai kanu palangkakan sedut-sedut henteu. Henteu eta mah borot-borot. Lain tulungan kan yang serikeun ka aing aduh. Yo. Urang tadi nama rek tibang rek pamer doang ka dieu teh ngan karunya dan ningali ibi kos kitu meuni jiga nu samu-samu sakaratul maut. Geus saminggu. Hah? Geus saminggu. Nya ai kira-kira can 2 tahun mah keun we atuh antep. Aing teu bisa daang ya salu saroy kieu. Yo, ieu ayam madu murni sialang. Ieu asli ti itu teh di Sumarta. Teh
ieu teh asli pokona. Sumarni. Hah? Sumarni. Sumarni. Geus ganti. Ganti. Oh di naon lembur naon di Sumatera. lembur jambu naon sih? Jambi. Hah? Jambi. Oh Jambi bener. Eta geuning kok. Ya lain ge. Geus pernah can naik eta teh naik kapal nu ngapung. Can aing Can pernah? Karek naik eta ku kelenci. Geus ieu tuh ngasaan heula saeutik we nya. Saeutik oge sok tereh da. Cager. Tereh maot. Moda. Ya, asaan. Ieu mah teu kudu loba-loba saeutik oge mati ieu mah sok asaan. Mau diinuman? Hah? Mau diinuman? Teu kudu lah atulah paling tibang Bismillahirrahmanirrahim. Heeh, sok. Gitu tak. Iya. Iya. Ulu, eta babangus namun kuat bau durukan. Mereka can ngemplong. Hah? Nu sing are nyucing tadi sing are nyucing are nyote. Cager? Cager. Cek aing oge naon di. Alah sia eta. Itu ini cager kieu. Alah sia. Aduh murni teh asli eta mah bener. Asli ieu mah bener. Ini teh cespleng. Hah? Weh meuni koten ngeunaheun. Sugan teh cos leos. Yes. Ya ieu teh selain ti bisa ngubaran nyeri huntu nya. Ieu teh bisa oge salah sahijina teh bisa menumbuhkan rambut nu rontok. Tah, model salaki ibi, apa salaki ibi teh eueuhan nya hulu nanya. Hulu. Maksudnya buukna gitu eueuhan. Buuknan eueuhan. Hulu nama aya Hulu nama bener. ayaan geuring panas eta teh. Hah? Geuring panas. Baheula? Jadi morolok buukna. Oh, ulut gering panas teh. Ku bakat ubar duit. Jadi dia antap jadi murupul. Udah jelema ge ada kos kitu ge ada stres. Hah, geuning ibi cinta. Anyapan baheula ayeuna mah kembay antep tah botak kok gitu dibukan deui atuh lah. Maksakeun. Maksakeun heuh. Karunya ayeuna mah. Gitu. Hah? Ya sugan atuh make ieu mah sugan menumbuh-numbuh deui kitu. Nya, Be aya bukan biar ada pantes-pantesan. coba atuh aya we jelema ayeuna keur naon? Kan molor. Mendingan molor we jeung molor. Latihan modar kumaha? Nyawa latihan gering berenang. Aing mah coba geroan sugan. Tuh, itu. Ka dia gerasa kedeung. Apa sayang? Aing ngomong suyang sayang. Agoran api itu atuh. Api. Api gober. Api harja. Ya, iya teh madu sialang, madu murni di mana tadi teh mah? Di Sumatera. Di Sumatera ieu teh. Heeh. Nah, apa maneh hayang aya buukan? Yang jadi muda doi cenah Namanya yang gitu. bukan yang aya rambutan. Oh, hayang aya rambutan. Nya eta kira-kira melakna teu. Oke karena cespleng. Coba teh ningali heula eta hulunya. Bismillah lah nya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh, sabarawat eta. Lima wakan meletet. Ya, ieu urang ubarannya ayeuna, hayang aya bukan lain. Hayang. Yo. Cik urang ubaran heula. Jadi gemut sih. Ieu teh kumaha diubarkeunana hayang nyaho teu? Tah, toelkeun saeutik, comot saeutik, carana terus. Yo, hampura ya Bah nya. Tah, dioles-oles ka dieu tah. Ka dieu tuh kamera sia ame nyaho tah ieu deuleu ieu. Tah, ieu ka dieu dioles-oles kepada hulunya ya gitu. Nah, ini biar merata ya, semuanya merata. Biar nanti hulunya kalau yang ini semuanya hulunya adaan. Ada buukan. Iya, ada buukan. Nah, ini udah cukup ya segini ya. Kita tunggu 15 tahun kemudian. Mau sakedeung bae sukan ge bakal ayaan. Pokoknya bakal jabrig pokoknya mah. Gurumut sirum. Hah? Gurumut sirum. Nya sirah manehna ieu lah di gurumut sireum ge lah. Ulah sirah aing. Kalau sirah euy ngeunahna. Coba ge gulas-gulas. Wow, nya. Aing porok Gulas-gulas tangkurang di bagian. Nges tutupan lah, tutupan. Tutupan kan dia bu. Ah, gitu. Ditah dia jadi bu. Bisa urang kajar heula nya. Oh, siap. Pokoknya mah kayak nyaho-nyaho jabri gue. Aing hayang aya buukan. Hei, dede. Meureun jiga eta mah. Dijamin aing mah abong tuh ngarawik jiga kunti. Lain geus ya. Nggak usah.
Kayak sugan areka ditu heula. Ka mana? Kasih lilis. Oh, encora tuh. Nagih teh tuh utang aing. Hirup kene teh nya ngan hutang we jeung hutang aing mah. Masih teh wala layar aing gede teh boga utang ge. Ah, enggak sah. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Sayang. Dulu buuk. Aing karek babaraja mending geus panjang kieu coba. Nya. Kasep bae dikasih rimbab. Lain juga siriman juga nu gelo. Nya tempo atuh. Tibang Jika nu sabaraja gelo. Jika nu gelo anyar. Aing aku mending ada gundul daripada aku sekilo mah. Nya. Geus mending ada di gundul deui ngewak ieu mah. Madu murni sialang mengobati berbagai macam penyakit yang bisa menimpa keluarga Anda dan juga Anda. Salah satunya adalah mengatasi kerontokan rambut. Kemudian ada juga untuk orang-orang yang mandul bisa mendapatkan putra secepatnya dengan meminum madu. Si madu ieu naon ngaranna? Madu murni sialang. Asli madu murni sialang, gak murni uang kembali. Mantap. 70.000 aja satu botol, kalian bisa mendapatkan khasiatnya yang super mega dan super banyak khasiatnya. Edan. Jangan lupa hubungi yang ada di bawah ini nih ya, yang ada di bawah ini yang semuanya pokoknya kalau yang mau sehat, mau pokoknya dari terhindar dari kekoronaan, minum madu murni sialang. Kira aing ngomong.